Ni masung pisan, ulin teu bisa. Jalan-jalan teu bisa. Sekolah teu bisa. Corona. Di kota teu bisa kemana-mana. Jadi kicing we di kampung. Kabodak aing kasih epon. Tapi ramen tahu asin pateu mere. Dasar sepit. Dok, kenaon oleh? Kerkieu we ngadawung. Don kadi don sagedeung. Aduh, aya naon kieu da rarewas kieu ningan? Bajana dirinya sak jual beli. Heueuh, Dok. Jual beli naon? Jual beli bahan bangunan atuh. Tah kabeneran are bata beureum aya teu? Seueur atuh. Cik sabaraha hijina ieu? Urang keur butuh pisan. Baiklah keur maneh mah Rp500. 400 atuh don lah. Duitna eueuh deui. 4,5 lah dibere numpang alusna ku urang mah. 400. Anterkeun ayeuna ka imah. Sok we lah. Era kadulur mah sabaraha truk. Hiji we don. Keur ngabalandog si Epon. Dapet duit. Deuleuh atuh da. Kamana si Dodo jeung si Dononya? Jangan yang ulin. Itu gini. Dodor, ini asik datang. Hai guys, silakan euy. Mending kepo. Sarombong euy lah ayeuna mah. Weh, keur naraon euy. Keur kieu we ngadawung. Keur kieu. Ngadawung. Urang rek nanya. Rek nanya naon euy ieu teh? Maneh hafal teu cara ngadar talus ngarah teu atuh? Gampang eta mah, beuti talus dipesek, tuluy dikumah. Beutahna sing bersih. Tuluy kumah moal ateul geura. Satu kitu mah. Mending anu babari mah sama main di dahar garoan heula talusna.